Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nyandak hiji di cariyos muja kaborit bagian anu ka-28 dinten ayeuna baraya. Alhamdulillah dina leresan danget ayeuna mang masih tiasa keneh nyarangan ka Bara Sunda di mana wae ayana. Anu salawasna mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda timang ieu. Mudah-mudahan sadayana sing aya hibar kawilujengan nya baraya caket napon kitu deui anu tebihna. Atuh je pidangan dongeng Sunda timang teu sing janten panglipur kanggo kalabu pangmebarah kana manah Bara Sunda. Anu nuju sareureuk di bumina tanapi anu nuju daramal kitu tah janten dada kabang berangkeun ari ku aya dongeng mah. Bari ngantosan warung teh ngadaungkeun dongeng we cenah mang kitu janten aya rencang. Baraya anca garapan anu katuna waktu dinten kamari teh tertugikeun ka Pak RT sareng anu sejenna nuju aya di bumina nya. Nuju ngawarangkong teras jual ngarieg bumina. Nuju ngarobrol sareng Sodik tugikeun ka dinya. Sumangga anca garapan dongeng Sunda jeung cariyos muja kaborit bagian ka-28 ieu kumang sejadi lajengkeun deui. Kintun kitu mah kanggo sadayana wae wilujeng ngadangukeun. Nya aya lini meunranjang ayo ceuk Pak RT teu lila rieg. Imah Pak RT ngarieg deui wae. Malah ayeuna mah asa leuwih gede ngariegna teh tibatan anu tadi. Atuh nu keur area di jero imah teu nunggu deui parentah ti nu sejenna. Maranehna tuluy laluncatan kaluar buru kaburuan imah. Sabab ngarasa sieun di jero imah mah cenah. Si imahna runtuh. Sangeus araya di luar Sodik jeung Ki Bajra maranehna mah tuluy naritenan ka sakabeh anu ada di dinya. Breh kumanehna duaan ka tenyong. Yen di sakurlingna eta tempat teh geus dikepung ku rebuanna ti pasukan siluman beurit. Cilaka geuningan loba kieu siluman beuritna gejang. Ceuk Ki Bajra paring ngareret ka Sodik. Nya keun ulah sieun urang sing hareupan ku urang duaan mang. Temal Sodik bade mencrong ka siluman beurit anu keur ngaparis di hareupeun manehna. Malah kumanehna oge ka tenyong geus aya kaladenta jeung kalaweling nu keur dariuk dina saluhureun tongong kuda disagikireun anu jadi patihna. Teu lila ti harita pok kadenge kaladenta anu nyarita ka Sodik. Manusia rek kumaha ayeuna anjeun duaan. Ayo geura pasrahkeun diri aranjeun ka kaula sakabeh. Rek dibawa ka nagara kaula ayeuna keneh. Atawa anjeun hayang dibinasa di dieu. Ceuk kaladenta bari mencrong ka Sodik. Siluman keur kuring duaan mah moal rek masrahkeun diri kitu wae ka anjeun. Leuwih hade ajur jadi lebu tibatan kudu nyebakeun diri ka bangsa siluman sarupa anjeun. Anu tetela aranjeun geus ngaruksak kana kahirupan kuring sakabeh salaku manusia. Tembal Sodik. Kitunya manusia teu naon ari kitu mah. Tah pamitos kieu kedah kumaha Paman Pati? Ceuk kaladenta bari nanya kana jadi patihna. Parentahkeun ku anjeun ayeuna mah kaladenta. Sakabeh prajurit sangkan ngaringkus eta jalma. Hayo kaladenta. Temal Pati. Daulat Paman Pati. Ceuk kaladenta. Geus kitu kaladenta marentahkeun ka para prajuritna anu sejen sangkan maju ka hareup pikeun newak ka Sodik jeung Ki Bajra.
harita Sodik jeung Ki Bajra barang nenyo siluman beurit mimiti ngadareukeutan ka maranehna anu duaan oge teu caricingeun tuluy maranehna masing-masing ngaluarkeun pangawasana. Ki Bajra manehna ngadatangkeun angin anu kacida gedena ka eta tempat pikeun nyapu ka bangsa siluman anu keur ngadareukeutan ka manehna. Ari Sodik harita manehna mah ngaluarkeun cahaya bodas tina kadua dampal leungeunna tuluy didorong-dorongkeun ka musuh murek newakeun awakna. Atuk prajurit siluman beurit anu kakenaan mah ku ajian ti Sodik awakna mah sing carungkal tina saluhureun tonggong kudana sing kareblug jeung sing karuak. Mun kitu deui anu kasapu ku angin ciciptaanna ti Ki Bajra awakna mah sing kalayang ka Jamantara malah jeung kuda-kuda anu ngapungna teh. Puriak siluman beurit anu tadina ngadareukeutan ka Sodik jeung Ki Bajra teh ayeuna mah sing karajlong nyaringkahan panarajang teh menjadi musuhna. Siluman beurit anu sakitu lobana teh malunur ka tukang. Ari urang lemur anu harita keur narenyokeun kana eta kajadian maranehna bati olohok we sabab teu ngarti naon anu keur kajadian. Teu lila kadenge surah Pak RT anu nyarita ka si Adun. Jang Adun, nah keur naraon cenah eta Ki Bajra jeung Sodik teh? Katanyona ku bapa mah anu duaan teh menisik anu keur tararung geuningan Jang. Tanya Pak RT ka si Adun. Nya Pak RT, keur tarung sigana mah maranehna duaan teh jeung bangsa siluman beurit anu geus araya deui di dieu mata kitu ge meureunan. Ceuk si Adun bari nenyokeun ka Sodik jeung Ki Bajra anu katenyona ku manehna mah keur pakupi sorangan cenah. Cutan teh aya bangsa siluman deui nya Jang. Namoal naon kitu ari ka urang? Ceuk Pak RT nanya deui ka si Adun. Moal Pak RT, da marehna oge nyarahun ari urang-urang mah teu bisa narenyo ka maranehna kapanan. Jeung da teu pipilueun tapi nyari waspada mah kudu we. Urang doakeun ayeuna mah ku urang duaan teh sing bisa ngarayonan ka bangsa siluman beuritna. Sabab tangtuna oge leuwih loba meureun eta siluman beurit teh. Daratangna deui ka darieuna teh Pak RT. Tibatan anu tadi mah tembal si Adun. Nya Jang, urang doakeun we ku urang sugana tuh ari anu doaan teh bisa nyeng hareupan kitu teh ka bangsa siluman aya dina kaunggulan. Ceuk Pak RT bari manehna oge mencrong ka Sodik jeung Ki Bajra anu keur luncatan jeung ngadorong-dorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Cag urang tunah heula Sodik jeung Ki Bajra baraya. Ayeuna urang nyaritakeun deui Ki Gelung jeung padabaladna. Dina peuting anu sarua Ki Gelung jeung padabaturna harita manehna katenyo keur leumpang di jalan padesaan mereka cug-cug ka lembur Cigintung. Ari maksud jeung tujuan anak Ki Gelung deui rek nepungan ka Ki Samid anu dianggap hianat ka dirina. Malah harita oge Ki Gelung jeung Ki Dohor pon kitu deui anu sejena geus arasup ka lembur Cigintung. Barang Ki Gelung keur jarong nyon leumpang jeung anu sejena di jalan anu rek ka imahna Mang Digul ku Ki Gelung ti jauhna keneh katenyo yen diburuan hareup imahna Pak RT siga aya jalma anu keur tararung. Kaparenganana teh imahna Pak RT ayana di sisieun jalan anu aya di jero lemur. Jadi sidik pisan lamun nenyo kaburuan imahna Pak RT teh. Reg Ki Gelung ngaraneg heula ngeureunkeun lengkahna.
atuh reg kedohor jeung anu sejenna oge sarua maranehna rerenkeun heula lengkahna. Teu lila ti harita kadenge sorak kedohor anu nyarita ka Ki Gelung. Kunaon anjeun beut ngaranna geula Ki Gelung? Capek tawa kumaha? Tanya kedohor bari mancrong kana beungeutna Ki Gelung keur aya di sagigireun manehna. Lain dohor, lain capek euy, tapi keula eureun heula sakedeung mah. Tuh tanya ku si lain dohor, di buruan hareup imah anu aya di kenceun ieu jalan. Di hareupeun aya tangkal jamu batu. Siga aya 2 jalma nu keur tarung euy. Nah, katanya atawa henteu ku si lain dohor. Ceuk Ki Gelung bari jeung nunyu ka buruan hareup imahna Pak RT. Nya ka teh nya ku kuring Ki Gelung. Aya 2 urang jalma geuningan anu keur tararung. Tapi nah jeung saha eta jalma teh tarungna nya? Katanya na ku kuring mah sika nu keur nyerang anu sejenna teh. Jeung dina hari batur-baturna anu sejenna mah kalakah caricing geuningan Ki Gelung. Nah keur latihan atawa kumaha eta jalma teh? Teh mah kedohor bari malik nanya ka Ki Gelung. Lain keur latihan dohor. Tapi nu katanya ku dewek mah anu duaan teh keur tararung jeung bangsa siluman beurit euy. Ku dewek katanya nama kitu. Jeung di saluhureun eta imah dipinuhan ku ribuan bangsa siluman beurit nu geus ngepung ka maranehna duaan. Eta siluman beurit teh siluman anu nurus tunjung teh anu geus 2 kali tarung jeung dewek teh dohor. Tapi sahanya ari eta jalma anu duaan teh sabab kaduana oge sarua ngabogaan kasaktian anu luhur. Jadi teh gampang pikeun bangsa siluman hayang bisa newak anu duaan teh dohor. Ngan dewek asa apal ari kanu saurangna deui mah. Apal kana jurus-jurus anu keur dikaluarkeun ku manehna jeung apal kana pangawasana anu dipiboga ku dirina dohor. Ceuk Ki Gelung bari tuluy nyedik-nyedik ka Ki Bajra nu keur ngarahkeun deui sakabeh pangawasana. Kutan teh kitu nya Ki Gelung. Nah saha kira-kira eta jalma teh anu saurangna deui anu bieu disebutkeun ku anjeun Ki Gelung? Ceuk kedohor nanya deui ka Ki Gelung. Lamun teu salah mah manehna teh urut batur sapaguron dewek baheula dohor. Ngaranna Ki Bajra. Dewek geus heubeul teu panggih jeung manehna teh. Kari-kari aya diparangkeun panggih deui di dieu. Asa kacida atohna keur dewek mah. Teuing keur boga urusan naon manehna pangna bisa tarung jeung eta siluman beurit anu ayeuna geus jadi musuh dewek. Eta siluman nurus tunjung teh dohor. Teh mah Ki Bajra. Kutan teh batur sapagurona anjeun nya Ki Gelung. Atuh ari ayeuna narek kumaha anjeun teh Ki Gelung? Tanya kedohor. Ku dewek ayeuna Ki Bajra jeung anu saurangna deui rek dibantuan dohor. Sabab merangan musuh anu sarua. Atuh sajabana ti kitu hade goreng oge Ki Bajra urut batur sapaguron dewek anu baheula kungsi babarengan jeung sosobatan jeung dewek. Piraku ku dewek ayeuna diantep. Ayeuna mah si laing nyarumput we heula di dieu dohor. Dewek rek nyamperkeun heula ka ditu. Engke lamun urusan dewek jeung siluman beurit geus rengse. Karek urang tuluykeun deui ngacora ka tempat cicingna si Samit teh. Kumaha ka hati dohor? Ceuk Ki Gelung. Nya ka hati ku kuring ge. Kade anjeun cing hati-hati atuh Ki Gelung. Teh mah kedohor. Dohor. Ceuk Ki Gelung bari ngaleos jadinya. Tuluy manehna ngatayap ngadeuketan ka siluman beurit keur narukangan ka manehna. Sanggeus ngan kari sabaraha lengkah deui jauhna ka siluman beurit anu keur dariuk dina saluhureun tongong kuda. Ki Gelung harita manehna ngawatek pangawasana
rengse mapatkeun sakabeh jampe pamakena. Hiup kadua dampal leungeunna Ki Gelung didorong-dorongkeun ka hareup. Tina kadua dampal leungeunna kaluar cahaya beureum. Menising pelesat nyuruh kana tongongna prajurit Siluman Berit keur dariuk dina kuda. Hiup bledak cungkal. Puluhan prajurit Siluman Berit kakeunaan mah ku ajianna ti Ki Gelung. Kabeh ge menising carungkal awakna. Laragrag tina saluhureun tongong kuda. Sing karebut jeung garoak. Ari anu teu kaburu kakeunaan mah maranehna tuluy manalik ka Ki Gelung. Bari nalegarkeun kudana ngepung ka Ki Gelung. Ki Gelung dikepung wakul buaya mangap ayeuna mah. Ki Gelung manehna teu yeuh ngejat, malah mah beuki tambah kesit ngalancarkeun sakabeh panarajang-panarajangna bangsa Siluman Berit. Atuh kaayaan di dinya jadi beuki rame ayeuna mah. Ku ayana tilu urang jago nu keur ngayonan ka bangsa Siluman Berit. Tina dua kakuatan anu diaradu menising celeger kadengena. Awor jeung sora anu sing kareblog tina awakna prajurit Siluman Berit anu ngacarungkal tina salureun tongong kudana. Barang keur jarong jon tararung ti Jomantara kadenge siga aya saeutan pasukan prajurit anu keur tarunggang kuda nguru kadinyakeun bareng nalegarkeun kudana. Sing horeng eta aleutan pasukan kuda teh Odrapati jeung para prajuritna ti bangsa Siluman Ucing. Beuki lila aleutan Odrapati beuki deukeut kanu keur tararung. Antukna pasukan Odrapati geus nepi deui ka dinya. Odrapati tuluy mere komando ka para prajuritna sangkan ngagempur ka Siluman Berit nu keur nyerang kanu tiluan. Atuh prajurit Siluman Ucing maranehna geus teu nunggu deui diparentah 2 kali. Tuluy awakna nu keur area dina saluhureun tongong kudana teh sing kalayang nyalameran kana awak prajurit Siluman Berit ku pedang jeung tumbakna. Aya oge anu ku jamparing menising palelesur ngahancakana dada anak prajurit Siluman Berit anu keur tarunggang kuda. Ari pasukan ti bangsa Siluman Berit barang nenyo aya Siluman Ucing anu keur nararajang ka manehna. Manehna oge teu caricingeun tuluy narakisan sakabeh panarajangna tina jadi musuh. Atuh geus teu bisa dihalangan deui dua pasukan siluman antukna silih serang jeung silih takis ku pedangna. Sora pedang anu diaradu menising palentrang jeung sing puricak ngaluarkeun kembang seuneu. Awor jeung sora anu pating corowok ti dua bangsa siluman anu keur perang. Mata keung kadengena baraya. Kaayaan harita di eta tempat nu tadina ti iseun teh ayeuna mah kadengena ku si Adun jeung Pak RT pan kitu deui anu sejenna. Jadi mata keuk pikakeungeun sora gelap dordar di Jomantara diparengan jeung ku sing parasatna cahaya kilat anu sigarek nyamar ka maranehna. Diparung ku sora angin anu ngakuru. Tatangkalan anu aya di dinya kabeh ge meuni aroyag. Ari daunna menising kelebet balas katebak ku angin anu beuki dieu teh asa beuki gede wae. Karasana ku Pak RT jeung pada baturna mah. Oh, aya naon nya, Jang? Angin jadi ngagedean kieu. Jeung eta gelap menising jalager di Jomantara. Atuh cahayana oge meuni ngabarasat kitu matak paur. Tatangkalan kuat ka aroyag kabeh geuningan. Sok sieun ninggang we kana imah. Cek Pak RT ngajak nyarita kanu area di dinya.
nya Pak RT ya angin menisaknya gede na ya da tadi mah biasa angin teh hari nuker tararung kalebah mana dehnya parindahna sabab geus areueuh geuningan di buruan mah tong ceuk si Adaun bari nanya ka si Entong, "Ari tadi mah katanya ku uing nyeritna teh ka tebeh kaler Dun arsupana jero kebon palem aya tuh ayeuna mah urang tuturkeun we si aya naon kanu duaan teh mah si Entong." Aya toh batur-batur urang tuturkeun we na mah ku urang nuker tararung teh karunya lain naon misi aya anu cilaka lah ceuk si Adun bari ngajak anu sajena. Atuh geus kitu mah pring Pak RT si Adun si Entong jeung anu sajena ngalabring areuni ti dinya tuluy arasup ka kebon palem anu teu pati jauh ti dinya mah sangeus araya dina sajeroan kebon palem angin teh sabeuki teh mah gede karasana tangkal palem kuat kasing pelenoy sora daun anu sing karesek jeung pada baturna meni seah kadengena kalemah mananya tong tarungna teh noh ya angin jeung gede deh ceuk si Adun nanya deui ka si Entong kitu nanti bari jeung buukna si Adun katanya kusut aut-autan balas kasapu ku angin tuluy we tiangan ka tebeh kaler Dun teh mah si Entong manehna tuluy ku kurubutan ka tebeh kaler bari jeung dina kaayaan poek kitu nanti beak kebon palem breh hareupeunana aya tegalan jukut anu kacida upuk aplakna jeung lega eta teh atuh sok diparake ngangon domba jeung sapi ku barudak angon anu aya di lemur eta ti kajauhan katenyo aya Ki Bajra jeung Sodik anu keur masih tararung keneh jeung prajurit siluman beurit tayonna wae muru ka tempat anu rada lega meureunan tararungna teh meh leuwih laluasa malah mah anu keur tarung teh lain ngan saukur Ki Bajra jeung Sodik wungkul dalah Ki Gelung oge aya di dinya keur milu tarung jeung anu duaan itu geuningan tong Sodik jeung Ki Bajra teh area di ditu euy ari itu nu saurangna deui sahanya ceuk si Adun ngajak nyarita ka si Entong bajeng cerukna nunjuk ka Ki Gelung, "Teuing saha atuh Dun uing itu apal tapi sigana wae eta jalma teh sarua boga kasaktian kawa Sodik jeung Ki Bajra buktina kapanan manehna bisa tarung jeung bangsa siluman teh mah si Entong." Beneran tong lain jalma samanea sigana manehna teh jalamun uing bisa mah nenyo siga maranehna uing etang tuna geus milu tarung tong geus arateul yeuh leungeun hayang mantuan tapi teu bisa ceuk si Adun. "Wah lamun ilaing bisa nenyo mah tang tuna ge kabur we meureunan pangheulana Dun teh mah si Entong bajeng rada nyerengeh kituna teh jeung sirikeun kana omonganna si Adun. Pirak kudoy atuh uing make jeung lumpat sagala tong talamun geus kieu rek kumaha ya ceuk si Adun nanya deui ka si Entong. "Ayo aya mah urang rada deuketan we Dun nenyona jadi mun aya naon kanu tiluan teh ya gampang nulunganana teh mah si Entong." "Nya hayo atuh urang da deuketan ku urang aya mah," ceuk si Adun bari lalempang deui ti dinya dituturkeun ku nu sejena ngadeuketan ka Sodik jeung Ki Bajra pon kitu deui Ki Gelung nu keur tarung jeung pasukan siluman beurit baraya anu dibantu ku Lodropati jeung para prajuritna ti karajaan siluman Ucing. Kocapkeun ayeuna Lodropati jeung pasukanana ti bangsa siluman Ucing harita pasukanana Lodropati
tuluy-tuluyan ngagempur ka pasukanana siluman beurit, malah manggeus loba anu binasa ku prajurit siluman ucing anu dina tarung jeung kamampuanana mah aya disaluhureun siluman beurit. Kala denta jeung kala weling pon kitu deui patihna anu tadina ngincer kanu tiluan teh. Ayeuna mah daek teu daek maranehna kudu nying hareupan siluman ucing anu tuluy-tuluyan ngalancarkeun serangan ka maranehna. Atuh keur Sodik jeung Ki Bajra pon kitu deui Ki Gelung mah keur maranehna tiluan jadi leuwih laluasa ngagempurna ka prajurit siluman beurit teh. Anu akibatna keur ka prajurit siluman beurit mah maranehna jadi loba kabareunangan ku gempuranna tinu tiluan teh. Malah geus loba anu paraeh ku leungeun anu tiluan. Kocapkeun ayeuna Segug Daton anu harita keur aya di jero karaton manehna, barang kumanehna katenyo tina kacalobian manehna yen geus aya siluman ucing anu pipilueun kana urusan manehna. Segug Daton meuni kekrot untuna, ari peungeut meuni geuneuk lir beusi tah beuleum teu lapok kadenge. Segug Daton nyarita sorangan, kurang ajar, siluman ucing geus pipilueun kana urusanana aing, awas rasakeun sia. Ceuk Segug Daton, geus kitu cung manehna nangtung tuluy leumpang muru kaburuan hareup karaton. Sanggeus aya di buruan karaton, blesat Segug Daton awakna mendingan sakiceup geus ngapelesat deui ka Jamantara. Ngapak mega ngawang-ngawang meulah poekna peuting. Ngapelesatna awak Segug Daton meuni cepet lir kilat. Istuning matak moal katuturkeun ku panon teh. Istuning lain mabohongan. Saking ku tarik-tarikna Segug Daton lompatkeun awakna di Jamantara. Antukna teu kungsi meakeun waktu anu lila. Segug Daton geus anjog deui ka tempatna anu keur tararung. Barang geus nepi ka dinya, blesat awak Segug Daton nyamran ka prajurit siluman ucing anu keur dariuk dina salueureun tonggong kudana. Dampal leungeunna anu nyamar kana careham jeung puhu ceuli kencana anu jadi lawan. Gerakanana meuni cepet, matak teu katuturkeun ku panon. Nyaho-nyaho anu kakeunaan mah ku dampal leungeunna Segug Daton kabeh ge meuni sing jarungkel jeung ngarawak. Ari kala denta jeung patihna pon kitu deui prajurit siluman beurit anu sejena. Barang nenyo anu jadi rajana geus datang ka dinya, jeung geus milu narajang kanu jadi musuhna. Nu tadina maranehna geus rada kalanor teh sumangetna, ayeuna mah kaharudang deui, malah make jeung euyah-euyahan sagala rupa. Ari Lodrapati barang kumanehna katenyo yen ka tempat eta teh geus aya anu datang. Nyatana raja siluman beurit bajeng geus milu narajang ka prajurit manehna. Lodrapati manehna teh cicingeun tuluy ngahadang Segug Daton nu geus rek nyerang deui ka prajurit manehna. Celek kadua suku Lodrapati langtung ngabedega di hareupeun Segug Daton. Bajeng melak cangkeng kituna teh. Istuning teuneng ludeung eueuh ka keueung. Teu lila ti harita pok kadenge Lodrapati anu nyarita ka Segug Daton. Raja siluman beurit, lamun nya anjeun boga kawani ontong jeung prajurit kaula jeung kaula yeuh si Lodrapati anu moal rek ngonur najan sasiku, moal rek ngajat najan satu nyangeun beas. Hayo sing hareupan kaula ayeuna mah. Ceuk Lodrapati bari jeung mencrong ka Segug Daton keur ngapedega di hareupeun manehna. Kutan teh kitunya.
dengan naon lamun anjeun hayang tarung jeung kaula mah jeung hayang nyaho kana kasaktian kaula. Ngan kaula rek nanya heula ka anjeun Lodapati, kunaon anjeun make jeung pipilueun kana urusan kaula sia. Papanan anjeun teh bangsa siluman anu hartina sabangsa jeung kaula. Nah make jeung ngabela ka bangsa manusia. Mun arek oge ngabela ka bangsa kaula anu sarua sabangsa jeung anjeun. Henteu mabok mah sia teh siluman ucing. Tah mah sagug daton. Jeung siga nu gemes nanyo sagug nanyo ka Lodapati teh. Keur kula mah eueuh bedana rek bangsa manusia atau rek bangsa siluman we. Pentingna ulah rek boga niat binasa jeung sasama makhluk. Sabab anjeun mah geus boga niat binasa jeung rek ngancurkeun ka bangsa manusia. Ku kituna ku kaula rek di eureunkeun eta pagawean anjeun teh. Kitu Raja Beurit cik Lodapati mere jeung mencrong kana beungeutna sagug kedaton. Sagug kedaton harita mana pok ngomong deui. Jadi kitunya heug teu naon. Ari kitu mah hayo ayeuna urang ijen patutunggalan jeung kaula. Urang silih kaluarkeun pangawasa ceuk sagug kedaton. Atuh geus kitu mah sagug kedaton jeung Lodapati tarung patutunggalan silih katrukeun elmu jeung pangawasana. Silih seret, silih banting, jeung silih palangkeun di Jamantara. Beuteut silih ngasing karablug awakna anu ninggang kana lemah. Sora anu pating beledag kadarenge deui, matak euneur kadengena diparengan ku sora angin anu tuluy-tuluyan ngaguruh. Kocapkeun ayeuna Sodik baraya anu harita keur nyinghareupan prajurit siluman beurit. Sodik manehna katenyo keur ngawatak acianana sangkan awakna hampang lamun dipake luncat ka luhur. Sangeus cacap mapatkeun sakabeh pangawasana. Sodik tuluy luncat ka luhur bari nyamar-nyamarkeun dampal ngeun katuhuna. Kana careham jeung awakna anu jadi lawan anu dieusi ku manehna ku kakuatan tenaga jerona ku kacidarohaka. Sabab ceuk pikirna Sodik manehna geus mung micenan deui waktu cenah. Geus hayang buburu ngarengesekeun kana jalana eta tarung. Awak Sodik meuni kacida lincah jeung cepetna. Awakna kakalayangan dina saluhureun taneuh bari narajang kanu jadi musuhna. Prajurit siluman beurit anu kabareunangan mah ku panarajangna ti Sodik. Awakna menising jarungkel jeung nalamru dina saluhureun taneuh. Balas kakeunaan ku gempuranana ti Sodik. Malah kaladenta jeung kala weling oge. Sarua marehna oge kakeunaan panarajangna ti Sodik. Awakna anu duaan diparebeut niban kana lemah. Teu lila cle kadua dampal sukuna Sodik katenyo geus nincak deui kana lemah. Tuluy manehna ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Pelesat tina kadua dampal leungeunna Sodik keluar deui cahaya bodas anu nyuruwuk neunggaran kana awakna prajurit siluman beurit. Terus kitu cileng Sodik loncat ka luhur. Ari dampal leungeun ka tuhuna meuni geus ngalayang nyamar kana careham kecana patih anu keur tiuk dina saluhureun tongong kudana. Gerakana Sodik beuki dieu teh sabeuki tambah cepet wae. Siga banteng bayangan. Yeuh cebrod. Careham kecana patih kahancap pisan ku dampal leungeun katuhna Sodik. Atuh curalit awak patih
Nuker tiuk dina tengong kuda tengah curalit ka handap dipebeut kana taneuh. Sanggeus aya dina salureun taneuh ku Sodik teu diantep awak pati siluman beurit anu karek nangtung deui teh. Dina salureun taneuh kumanehna tuluy dikempur ku ajian Saepi geni. Dina dampaleungeun katuhna Sodik kaluar cahaya beureum. Tuluy didorongkeun eta cahaya beureum tekan awakna pati. Blesat cahaya beureum neumrag kana awakna pati siluman beurit. Yeuk bledag. Jengkang awak pati ngajengkang atuka. Ari awakna meuni tutung balas kakeunaan ku ajianna Saepi geni ti Sodik. Teu lila ti harita awak pati anu keur ngakoler dina salureun taneuh teh jol ngarajet tungtungna les. Pati siluman beurit pae saharita di dinya keneh. Awakna geus teu usik teu malik deui. Nu ayangan kari bangkena. Sanggeus pati siluman beurit pae, Sodik manehna ngarahkeun deui sakabeh kakuatanana. Rengse mapatkeun jampe pamakena. Kaayaan anu aya di dinya nu tadina tiris teh jol nyengkap panas. Lir anu dipeuleum ku panon poe. Atuh prajurit siluman beurit sing rarenyag barang mireungeuh kaayaan sarupa kitu teh. Hawa anu aya di dinya kumaranehna mah karasana jadi panas bayeungyang. Kesang nyerolok sawak-awak ari kulit sing celetet. Karasana siga nu keur dipeuleum ku seuneu. Anu matak jadi anehna teh ari keur Lodrapati majeng para prajuritna anu sejen teu karasana naon ku maranehna mah. Karasana teh biasa we. Pon kitu deui ku Ki Bajra jeung Ki Gelung. Kumarehna oge biasa teu karasana naon. Sabab ku Sodik ditujukeun dengan saukur keur ka bangsa siluman beurit. Prajurit siluman beurit keur araya dina salureun tengong kuda. Mun sing karoak balas ku geus teu karuat nahan hawa panas anu geus asa ngaturuk kana awakna. Teu lila awakna prajurit siluman beurit jol kapareuleuum ku seuneu. Tuluy sing kareblug ngalagrag kana salureun taneuh. Atuh Ki Bajra jeung Ki Gelung barang nenyo eta kajadian duanana oge mending ngarasa hookkeun. Nenyo kitu mah jeung ngarasa kataji ku pangawasana Sodik anu harita Sodik keur nangtung ajeg dina salureun taneuh. Bari kadua leungeunna sidakep dina hareupeun dada. Ari kadua panonna mencrong ka prajurit siluman beurit nu keur mimiti kabareuleum awakna. Sabab kapeuleum ku seuneu anu kaluar tina pangawasa manehna. Bara Sunda mungsaki heula jagara pandongeng dina jejer carios. Muja kabeurit bagian anu ka-28 insyaallah bagian anu ka-30na kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten sareng waktos anu sami. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana nyungkeun diapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeun. Mang saja pamit kasadayana ujang kantun per Mio.